Kali samung pakulingan ya sapi tingetrim pepetetan samia murag samia murag paling bing jeruk mana pokok anu jadi catur babaran medal carita kacarios di kampung Tumaritis nyaeta di bumina Astrajinga anu tina waktu eta karasan Astrajinga nuju teu aya ieu istrina atanapi garwana anu salamina sedih ku ayana laku lampah Astrajinga. Ari di pikiran wae da moal aya tungtungna kasedih teh teu euy teu daekeun nyingkah. Aing mana meni kudu aral we salawasna. Hanas aing mikiran jadi salaki anu di pikiranna teu ecreg. Teu puguh tanggung jawabna ka pamajikan padahal cek rarasan aing asa kurang kumaha sapiakan jadi salaki. Ari salaki datang di mana-mana langsung dipapageun di lawang panto di baledog ku imut nu ngagelenyu ditampiling ku seuri anu nyari langsung dijemput ka lawang panto papa namanya sumping bari disun cek rarasaan gitu langsung kamejana dibuka dipangmukakeun ku aing calanana dibuka dipangmukakeun ku aing erlojina dibuka dipangmukakeun ku aing tuluy ku aing dibulen dijual. Tapi nasib teh kieu wae. Gusti nu agung jeung anak beuki nambahan kalakuan teu ecereug wae. Mangkaning ayeuna rek nyang hareupan diboga anak. Muni barorosen lari ngajuru sok inget kana sisindiran. Batu naon batu jamrut nu dijuru. Bau naon bau hitut nu ngajuru. Kieu karasa udah ngajuru teh hitut ge meni bau boro-boro ku batur ku sorangan ge ka ambeuna meni meledek. Geus rupa-rupa aing pangalaman hirup ngajuru ke anak nu panggedena. Beda eta mah jeung ayeuna. Ari ngajuru ku anak nu cikal ari hitut teh alam dunya poek. Kamana atuh salah kitu can mantog wae jeung rek ini teh ngagubung kongkorong di duh menang ngiri diet can lunas teh 18 tahunan aing ngiri diet teh 3 gram setengah. Duh Gusti nu agung beteung beki bureuyeung make samping jiga mamawa penil make rok jiga onel-onel ye ari keureuneus ari lempang keluar ti imah beteung geus nepi kana lawang panto bool di dapur kene. Aing dalam mau diserahkeun ku si cepot ngeunah kana hate moal burung dangdan aing satakar tebek padahal cek rarasaan aing teh duh damis kempot matak pogot bawas lir gula gumantung pangamung lir kubung-kubung teh lain bohong eueuh jelema nu teu kataji ku aing ngabelaan arucutan lalaki teh geus kabitaeun ku aing mah baheula keur parawan. Nah ari ayeuna salaki cepot duh lah sahadi di luar lah keur haroream teh jeung nu gagador di kana panto heula panto ge pageuh jeung dibelit ku tamang make rante ditarajan ongkoh make tihang make jubleg. Pede hese ari panto jelema sangsara beda jeung nu beunghar mah pantona teh ditutupkeun gableng. Alah. Heula. Kayak urang buka heula pantona. Punten, Cek. Saha? Abdi. Geuning si Ujang, Gusti. Banyak teh lain si Monyong. Ti
di mana ilaing lainnya jauh iya jelema entong boro kulancek pribadi kulancek awewe aing we nepi ka kitu kieu ujang da euceuk mah nyebut monyong teh nyaah heuh resep deuleu eta pangamung ujang meuni langsing hodai Gusti Kudrat kumaha geus kieu heeh di ari kitu teh mah tong boro ujang lah euceuk ge geuning salajan geulis ge kudratna goreng mah goreng we lain aya soalna mah kieu dongkap ka dieu teh ceuk saperkawis dititah kudu jadi bapak kok bisi kumaha oname maklum bisi di dieu teu ngejo da nya kitu saur bapak teh teang cenah ka itu minantu lanceuk maneh cenah dawala teh enak kuring datang ka dieu teh rek nanyakeun kumaha cageuri jeung heunteuna rumah tangga teh geus baleg kumaha carana jeung cepot teh geus bisa deh eta dina anggoning rumah tangga hirup kumuh babarengan dina sajroning laki rabi nya eta ujang kieu gara dawala dengekeun ku ilaing dengekeun semuhun lanceuk sia teh beuki teu ecreug ari keur bogoh mah ka eceu baheula meuni culdog-dog tinggal igel jigana teh datang ka imah nyamper piranan ulin lalajo main bal da lanceuk sia mah baheula keur bogoh ka eceu lalajo main bal ge make dasi atuh make jas make dudukuy di helm di kupluk make kopeak lanceuk sia baheula sagala dipake da sia teh mah biasana geus kitu jas di jero ditimpah ku jas hujan make safari dan sia teh mah biasana gitu aduh ya sanya majang dawala syukur we eceu teh nya didatangan kudu jadi adi oh bisi teh boga beas di naon teh rek menta lamun boga mah percaya ujang ujang mah geus ganjang ka pageto nya pisan eceu mah bisa sote ngejo poe ieu tadi si nyai ngagadekeun samping nyaeta atuh aya barudak di mana ayeuna nu hiji keur ulin da lampar budak teh nu cikal ulina teh kadinya ka Singapura lain deukeut nya ulin ka Singapura da lah lain kana naon ka Singapura teh biasa we bari usaha mulungan kuntung bari tungkul we teh tangah-tangah jongjong ari tangah-tangah geus aya di Singapura en bae ceuk da geus kitu adatna sia teh jadi urang teh cing naon cing asa kampura kalau jadi salaki kitu da puguheur rumah tangga teh kakara meureun mana kitu oge da eceu ge jang sanya nama tumari makana kadar anugerah tinu maha kawasa nya apaan tadi ge teu aya kateranganana kumaha ceuk dauhan nu maha kawasa yen manusia tumari mah eceu sedih ya jangnya dengekeun mari ceurik atuh ceuk mah sedih kitu aduh da eceu teh kumaha sok duh kagagas dauhan nu maha kawasa paratos diuningakeun yen manusia teh kengeng mungkir kana takdir heuh kudu tumari mah kana kadar teu kengeng aral subah ujang mun najan marejeng sedih ge eceu teh rada aya kabungah we dina hate lain ku nyerep penyakit si cepot kalek ka pamajikanana nya da kumaha teh da pergaulan sapopoe duh salaki sia mah geus salaki aing mah lanceuk ilaing ari aya kahayang datar beunang dipungpang atuh kahayangna teh naon rupa-rupa Gusti nu maha agung da lamun digugu heuh lamun katadah ngan nyaeta eceu mah amit-amit deuleu ku ujang teh patuangan eceu alah tingali geus buncir lain aya anak namahan aya usaha can bisa kumaha teh nu jadi lanceuk teh lain teh hayang mah patahan aya mah patahan tar ditarima ceuk ari kahayang eceu mah kieu bejakeun nya ka Bapak Amanat teh ka Bapak ka Semar nya bejakeun tuang putra teh teu acan eceureuh dugi ka ayeuna ge kitu lain ceuk kuring mah heueuh ieu mah nya ieu lain ngasut kana jadi lanceuk lain istilah nama hayang ngaberontakeun rumah tangga anu jadi lanceuk lain kuring mah demi katengtreman rumah tangga eceu we jeung lanceuk kuring taku hal eta kuring teh menang beja cenah mah si cepot teh beger deui astagfirullah kelanan ceuk ulah waka malotot ceuk kelanan ulah waka malotot kuring ge beja itengan beja dibejakeun deui ngan urang teh kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana sagala rupa oge aduh urang saksian heula we hayang intip-intip nepi ka perbah mana aduh astagfirullah bejana mah cenah nyanu aduh astagfirullah Gusti nu maha acun ceuk ulah waka teu eling lanan tenang istighfar kanya ceuk istighfar astagfirullahaladzim kutan teh kitu lanceuk ilaing kitu marukana lain ieu lain omat ceuk ulah ambek ieu aduh aing aduh tong wakamak-amakan ceuk urang nyatakeun heula tang behalangan halik ulang nyatakeun heula halik ayeuna urang jeung tibatan kitu ikhtiar manusia mah diwajibkeun ikhtiar ceuk ieu karek beja ieu ulah waka digugu ai beja teh sanyata
ai cek nu geuleuh teh heuh sanajan urang hirup aya di Tumariti sanajan loba demi resep teh anggang teu mika ngewa takwal eta urang dudukun ayeuna mah lamun nya lancik ilaing kitu ece nyeri hate ece cek rarasan masa kurang kumaha servis kan jadi salaki eta oge geus ka nyahoan ku kuring oge asa kurang kumaha servis ece kan jadi salaki cek batur hayang ngeunakeun kan jadi salaki kudu milu senam ece mah nyata kitu senam pagi senam sore senam maghrib subuh ece mah kabeh di senaman nya kitu cakap dia oge ayeuna salaki aja aduh anjek sia mun nya teh kitu Gusti nu maha agung padahal aing mah nyata cing asa kampura we ece da puguh kitu adatna si eta mah kudu kumaha atuh ayeuna cing sugan aya bongbolongan ti ilaing sugane jeung sugan ieu aya hiji kolot anu menang dipersaya urang teh pan manusa teh diwajibkeun ikhtiar ta urang ikhtiaran we dina waktu mah aya anu kolot menang dipersaya aing ngaranna teh Ewon di urang Cibiuk alah dukun alah alhamdulillahirabbil alamin tah kitu urang ayeuna mah urang tatanya we sugan jeung sugan heuh pan sare kudu aya syariatna kapan urang teh hakikatna atuh urang supaya dikersakeun kudu maha kawasa atuh syariatna cukang lantaran nama urang tatanya tah kitu ce lain heuh lain ngaburuntakeun rumah tangga ece ieu demi ieu mah demi kasalamatan rumah tangga ece demi harmonis kitu Gusti nu maha nuhun jak dawala nuhun bela puntennya da ece mah sun sateuy mah sunnya ah sun deudeu aduh kade ulah dibejakeun ece nyium kuring henteu moal ulah dibejakeun ece nyium kuring jeung da nyium ilaing mah kumaha atuh da bibir can nepi kana pipi bibir ilaing geus miheulaan duh kalau da kieu biasana abdi mah ce di mana aya eta dukun di Cibiuk aing ngaranna teh Ewon di Cibiuk seke jendil tah eta seke jenil di desa Burayut kela alah keke urang ini teh ka itu jeung abdi ece kela ece dangdan heula lain perlu bebeja heula ka bapa perlu ongkos aya duit ieu ce eueuh sabaraha keke urang pariksa heula bisi eueuh kitu urang menta heula ka bapa urang ngajua-jua hayam matak naon aya tapi ulah ka bapa mah ulah bebeja rek nginjem duit lamun eueuh teh mah di ece kumaha bebejana ka bapa heuh urang api-api ulin urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumacarana kieu geranya jang dawala nya ari ece mah dengan sakadar pangawakan awewe jeung minantu kurang congah kami toha mah anu mah ece mah lamun ujang dawala nyaah ka ece dek masrahkeun dek dibeureum rek dihideung rek dihejo dikoneng dikayas oranye ece mah masrahkeun ya kumaha ece we atuh kumaha kitu macarana kumaha abdi lain kumaha ece jik lain iraha urang initna atuh da kudu ngitung init-initan teh urang teh Senin Salasa Rebo Sabtu apes Bandung Minggu nunggul Senin kadeseh Salasa sial Rebo kabenon Kemis niis Jumaah naas Jumadil ngacir jadi lain jadi waktu nu hate gerece penting atuh kitu we ceuk urang initna atuh aya nama ayo atuh nya Allahu Akbar yang Hasyim abdi ki lain ai sawah anu dilebak teh geus direngsekeun eta ngarametna bejakeun kitu ka tetangga pangangeuskeun we rapuh aki mah geus dikolotna jadi wayahna we pangangeuskeun kitu ku maneh yang eta oge perkawis serang anu dilebak mah ku abdi parantos direngsekeun ki anu tongohna dina waktu ieu teh tacan rengse pisan margi caina tacan ngocor dina hulu watanana ki eta mah geus sia we eta mah eta yang jadi aki teh lain hayang mere duit ngan nepi ka poe ieu jan aya nu ngirimkeun wae da puguh aki mah nganalkeun dengkul ceuk aki oge takwal etan matak cing ati-ati we kitu bejakeun lamun datang hujan gede geuwat penet colokan anu beulah congohna bisi banjir ka ayeuna nu macak perlu didincik pemerintah ge kumaha urang teh kabersihan eta teh pangkana kesehatan dah ai kabersihan teh eta teh sabagian tina iman we tuh eta kade cing ati-ati maneh sarerea tatangga aki di dieu cing cumut ka pemerintah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lambah ingkar tina naon rupa hal anu direncanakeun ku pemerintah urang sarerea mun atagekeun nya kitu urang rengsekeun premio sedeki pegang geura ini kitu Allahu Akbar duh jeung ieu cangkeng karasa di hiji ya kamu nyampi hati Allahu Akbar kemana bicai di sini yang tidak lalagor ini sekolah suku amprehesi dilengkakeun anak
panon geus suram ceuli geus kurang denge dahar geus ngurangan biasana mah keur ngora baheula dahar teh sapoe ukur beak 3 piring ayeuna mah geus kolot borora 2 bobok ge can seueuh keneh Allahu Akbar. Aduh ampun ting. Lamun aya keneh mah nini barudak aing moal kieu jeung da lain teh hayang boga pamajikan teh aduh aing geus leuleus kumaha. Lain leuleus ku nanaon lain leuleus geus teu pati barang hakan we da puguh huntu we jadi huntu teh bersih pisan aki teh aduh lain bersih bodas aki mah tapi bersih teh beak hiji acan pipi kempong jeung saja bangga aduh astagfirullahaladzim jeung celik ngucur di ngadak-ngadakin aduh ampun teuing Allahu Akbar kemana bicai teh ieu nih alah aing nginum uplak eplok nyaan sing jeger ieu subhanallah aduh ampun ting geus sagala be panyakit teh belek bekser boson belikan budug jeung sajabana ampun ting aing aduh kaya semah iya kitu Jan yang bawa iya imahna teh si Ujang ngalak ngajana gua nemalan atuh. Naon ce? Iya imahna teh. Muhun mangga da aya Aki Ewon. Aya di Lebet mangga. Tukang ubaran. Tukang lanongan res pisan mangga Lebet. Dah. Nya bener ieu pisan jigana ce imahna teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Moal semah nu gelo kitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ingat kan ini sia mameh ku aing dikawin baheula kitu heula rada gelo. Astagfirullahaladzim. Kelangan kemana di itu teh. Aduh. Aki. Kelangan tak gua nye. Duh. Astagfirullah, alhamdulillahirabbil alamin ini ayat tamu mangalingih di dieu we di Lebet di jero papararah malum tempat aki-akinya hampura ini punten abdi ya ki yap yang duh eta teh tahon irung tarompet teh jang tobat ya aki-aki lamun teu karunya ku aing dibabuk ampun ce Pis, teu menang kitu tong make jeung ngababuk-babuk wani teh ka aki-aki maneh mah. Lain heuh eta we meuni ngarekeun tarompet kana irung. Mangalingih jang, mangalingih. Mangga ki. Lain kieu gara jak tawala ka dieu gara eceun mah yang seuri. Naon ce? Ari rempah geus rampeolan kitu tapi eta ngagugulung moe kalapa aki-aki teh. Kalapa naon ce teh? Eta adalah. Kalapa teh. Ai kitu. Eta tinggali dina kecalana namun gede gitu. Lain kalapa tama oceuna kabina-bina teuing. Siapa si Oce can apa kan kitu? Naon teh? 17 tahun ke atas dicaritakeun mah. Oh, eta nu ngagadun. Heeh. Bete teh. Ya. Ayo sampeurkeun ieu aki-aki teh. Sumuhun ieu. Ki hilap deui ka abdi. Lamun disalah mah maneh teh kelangan inget kungsi papanggih astagfirullahaladzim lain Roma Irama teh maneh teh sanes abdi madawala di Tumaritis ki sugan teh Roma Irama nusuk dicaritakeun ku barudak teh ini manglingih-lingih di dieu aya naon ieu nepangkeun aki abdi pun Imas. Oh, Imas ngaran teh. Mohon mugi aki ulah bendu nya. Oh, mohon. Sakali deui aki ulah bendu. Aki mah tara beuna, tara bendu, tara pundang, tara pundung, aki mah geus kolot, geus saream kan kitu teh nanaonan kagorengan pamalinya. Duh, ngas atuh akhirnya tong coblak we bisi modar ke 1.000. Ceu lasok kitu aing mah da meninggal. Lain bisi kadengen ku tatanggana, bisi kadeng ku anakna ke. Teu da ngocoblak we aing teh disuguhan cai. Ini penyakit si cepot nerake ka pamajikan. Kia gara yakinnya dengekeun. Jing dek naon di mana pulpen teh nya. Kia jing dek naon di mana pulpen teh nya. Kia ki anu mawi teu kudu mawa pulpen kae lah. Kan we pulpen curug kae na di gelom biasa bus kana kertas. Ngegelom loli bae. Ah dengekeun kia yakinnya anu mawi. Iya nya. Anu mawi andinda ngadeheus. Kia saperkawis ulah janten bendu. Wah, aki mah tara bendu nya. Atuh kalihna ti eta mugi aki janten uninga anu mawi abdi ngadeheus ka dieu
abdi teh aya maksud anu tangtu tujuan anu utama. Oh, akiku yang ku cinta. Astagfirullah, di masa ngadengikeun naon sandiwara gitu. Terus nyi, aku menatap wajah Aki teringat kepada memori-memori masa lampau. Aduh. Kia geraki anu mawi abdi ngadeuleusa ieu teh anu sagede peureup teh lain roti keur Aki, ieu teh menyan ngahaja mawa ka dieu. Duh, gede-gede teuing menyan nyi. Ka dieu gara wala. Jeung eta rujit aki-aki teh cileung di sagede peureup. Tong sakali dengeureukeun atuh eceuk ulah pikamekeun batur. Lain dari panya eceuk mah ti tadi teh panya teh para blauk gitu. Udah Gusti. Panya para blauk dina juru panon. Wow, jeung cirikeun naon jang anteu ki eta. Teu. Ya. Sok bejak. Ada kudu usul ya pangusulkeun abdi. Kieu ya ki, tah ieu syarat-syaratna ada abdi sanaos Aki teh acan masihan saran abdi parantos ngabantun syarat-syaratna. Minyak mau ka minyak. Tah ieu menyan. Minyak saguruntul. Nya. Tah ieu cai abdi teh ngahaja tah 3 emer. Ya syukurnya. Ya loba-loba ting cai lamun uyah perlu loba. Ngahaja Aki mawa 3 emer sote. Beusi halabhab di jalan diuyup. Alus nya. Hareudang tinggal ngaguyurkeun kana hulu ameh mandi. Bener galon nama ieu budak teh. Tah ieu ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Tah ieu mah abdi ngahaja mawa teh minyak solar. Beda tinu sajen. Alus itu lag-lag ka kumaneh sugana jangkernya. Ya, yakinnya anu matak abdi teh aduh, abdi teh cangkeul Aki bayangkeun ku Aki. Sok ku Aki bayangkeun. Abdi jauh-jauh mawa cai 3 emer, mawa menyan saguruntul kieu sagede hulu, mawa minyak solar. Abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkeul. Tapi abdi teh aya pangabutuh ka Aki ngahaja, datang ka Aki teh kieu maksud abdi teh kieu. Bijak nya, bejer beas ulah dinding keur gendang jeung siloka. Kelanan ki abdi mah bade permiose kaluar heula lanan. Teh ka mana da wa? Lain abdi mah hareudang teh teu kuat. Sok eceuk nya nyarita kanya. Dagoan di luarnya. Lungak-lungok nempo pamandangan dah hade pisan geuning dieu. Ya, ya ki sanyana mah. Jangan yakin naon. Abdi teh boga kanyeri. Astagfirullah, dimunya aja yang si Nyai syukur datang ka dieu kabeneran sok nya. Boga kanyeri. Ya nuhun ari si Aki nya mah ka abdi. Abdi teh nyeri Aki. Tong ka jeuri kalana nyi. Bejakeun heula we. Kieu ya ki, geranya abdi teh ki. Nyeri. Ya. Lap nyi ulah cirik di dieu. Abdi mah kieu ki. Sanyana kieu ki abdi teh. Ieu sanyana mah kikian abdi teh. Terus kumaha nyi? Besok bayangkeun ku Aki. Abdi teh sakieu geulisna dinya nyeri ku salaki. Coba pandang ku Aki. Kurang kumaha awak abdi sok teuteut. Ai salaki deui saha ngaranna teh nyi? Ari baheula mah salaki teh aduh, da bogoh teh baheula mah geus rupa-rupa ngaranna teh Aki. Kayak gitu. Saha ngaranna teh loba-loba kecing. Baheula geus fungsi make ngaran Bang Surapati. Saha teh? Salaki. Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmaja Dinata SH. Astagfirullahaladzim, wah gitu-gitu ting mah tukang tipu salaki maneh teh nyi. Tah, nyata aral lamun dipikir mah Aki. Terus nyi. Jeung tara daek jedog digogobrog, salaki abdi teh keur nganyeri teh. Nya. Aya nu ngabejaan ka abdi supaya salaki betah di imah cenah tali kolorna kudu dibeungkeutkeun kana gentong. Kungsi dibeungkeutkeun. Abdi teh di korehan unggal kolor kabeh di laanan talina. Da mah atuh ayeuna mah salaki abdi kolorna tara aya talian. Beak ku abdi talina teh dibeungkeut-beungkeutkeun lain kana gentong hungkul Aki. Kana naon wae. Bupet beungkeut ku tali kolor. Lawang panto beungkeut ku tali kolor. Sangkan cicing di imah teh. Sangkan cicing di imah. Aya ucing ngaok lauk beungkeut ku tali kolor beheungna. Kucingna kungsi dipuncit. Modar Aki. Padahal akan ku si anyi. Pade digupung. Syukur. Wah, aing gah. Pis sana jam sedih geus.
Kieu mah aduh aki-aki jeung beuki ngocoblak. Di kieu ya kieu maksud abdi teh nya ka hiji. Bejakeun ieu maksud jeung tujuanna teh mana teh hayang kumaha bejakeun ka aki ulah ngocoblak wae kos nu gelo geuning mana mah nya. Gini aki apal. Tah abdi mah sanyana mah kieu lamun aki apal mah baheulana abdi teh edan eling, sakapeung edan. Kaingan atuh. Kieu abdi mah tempo nganyuk eling, tempo ditagih edan. Nya. Lain ai lemur teh di mana maneh teh nya. Ari abdi mah parantos katelah lemur abdi mah nu ngancikna di lebak singkur nu ngaliuh cai nyusu nu nyurudut tina akar tatangkalan nyararemih kawas tiis nyecep asri. Anu enah tu maritis nu katelah. Oh, saya mohon cuma di lemurna Bapak Semar teh. Nuhun we ari aki nyaho mah. Nuhun eta ku si aki mah santren di dinya dia bere asihan teh panti dinya. Tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami. Maka nyaritakeun di wayah sorang meni pamer meni reueus. Terus ya kahiji abdi teh salaki hayang baleg, kadua abdi teh dagang leuleupikan hayang maju hayang lancar, katilu gigireun imah aya nu rek ngajual tanah hayang kabeuli, kaopat abdi teh hayang boga mobil aki, atu kalima perhiasan hayang reuncem, anu kagenep abdi teh hayang loba duit, sagala kasorang sangkan kabeh kabeuli, abdi teh hayang TV berwarna, hayang video, hayang tip, hayang kabeh aki, hayang truk, koldesel abdi teh, hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang beca. Astagfirullahaladzim wa gelo izin rek datang mata ka injek mah izin loba pamenta jiwing ku mah itu sia teh. Kieu ki, aki teh parantos kaceluk ka awun-awun. Kakocap ka jana pria kajam paring angin-angin aki teh weruh sadurung winara. Leres aki teh beruh. Kawas anak dalang wae mah jeung merusak durung winara segala. Ari weruh teh nyaho, ari sadurung teh acan, ari winara teh kunyuk. Nya gitu mah nya. Tah abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka aki, malah manar aki tiasa nulungan. Keun da jasa mangke ge ku abdi dibere aya kaingetan ti abdi. Nya piraku aya dikit-dikitan. Ka ai maneh teh cerek dudukun datang di cerek pidato. Eta mah kumaha aki we ditarima pidato abdi mah sugan aki rek nyunatan ka abdi kan pasrahkeun pidato mah ngari pokona mah kapan ieu teh maksud jeung tujuan maneh teh supaya salaki man teh ngajadog di imah tah kitu aki da salaki teh teh daek we cicing di imah aduh Gusti Nu Maha Agung boga duit satik-etikeun lain dibikeun ka pamajikan nya salingkuh saumur-umur atuh karekeun menyan eta sedkeun ka ieu urang jampe minyakna naon teh seungit ieu minyakna naon sok amban lah minyakna ku aki amban nya seungit nya nah uyup saeutik nah sakali kanu gelo ka ieu teh amban lah minyakna ku aki amban nya seungit nya nah uyup saeutik nah sakali kanu gelo ka ieu teh kakara ceuing aing boga semah dieu yeuh sok teh ya menyan Astagfirullahaladzim sangaran salakinya teh anu baheula nu ayeuna iya nagi sabaraha kali ieu teh ngaranna rupa-rupa aya nu baheula aya nu ayeuna ari nu baheula mah geus ruksa ari nu ayeuna can anggeus atuh anu mana kudu dipentangna ku aing jadi lemana teh salaki abdi ngaranna Pajauh aki nu hiji di Surabaya nu hiji di Palered bu coba di Surabaya encep di Palered pot tepung di Tumaritis jadi cepot madein Tumaritis wah cepot hana caraka hana cak cek teh tilu bahasa hana caraka pot hana caraka wetan atas tawala gitu kaos rada gelo jurek cacamat astagfirullahaladzim kepina-pina jeung jalanan cepot hana caraka daca sawala pak 11 cek tilu 11 jeung tilu 14 biji 5 teu sanggup aki ari kudu 14 kali sapoe mah iya lain kala nanyi lain jeung hitungan aki aja dok atuh sia dicekek ku aing geura kabina-bina teuing aing kieu cing aing jempelanan aduh kapan aing teh nyampe sok sadekeun minyakna tah saya minyak tah meuni teu kadalah eta minyak gigireun coba astagfirullahaladzim bawa aing samet ieu umur aduh ampun jempe nyanyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim aduh si aki jeung ngadoa teh megeg irung coba aji kabida-bida teuing teh jadi aing teh kau dijampean atuh hampura aki da abdi mah kieu da bibir abdi mah lamun jempe ngomong uo coba siapa lamun jempe ngomong utah
Aduh, ampun cing, billahi min dalik aing boga anak kitu. Lain si Malik, cepot. Ayo. Cepot. Ngaranna teh cepot si laki sia teh nyi. Heeh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Tunya coba itu. DPK kitu dek di mana khusyukna aing teh jampean lamun kitu mah apa aing teh rek ngadoa supaya salaki siang aja ame gancang anggeus dipungkas ku sadaqallahul azim. Jadi tong panjang teh mah bacaanna cangkel. Coba a'udzubillahi min dalik ieu jelema lain agama Islam bae ieu. Ngan ukur ngadenge we meureun beja ju batu dengekeun atuh ka pandek jampean aki teh nyi dengekeun. Sok diregepkeun. Eyang. Lain dipikir dibolak-balik lancek aing rada gelo. Aduh, ampun Gusti. Aing arep kita tadi ngajedog ge jadi. Karena antap cenah ngocoblak doanya aki-aki. Karena antap ah. Ya udah billahi minasyaitonir rajim. Geus sabaraha kali tak ngudet aki-aki. Aduh, ampun. Nah, onte teh di luar teh amatir gitu. Lah, meni loba dedengean pendek ceulin ageura sok. Coba yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkuk aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul. Nah, tinggal doa teh sama kekejo. Nabi Muhammad garek anjing. Kabira teh teh. Atuh aing moal khusyuk deui jampean teh. Balik deui meureun aing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi taunna maliwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul cahayana Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ge ku nabi tapku wali Nyi Dewi karunya teuing Nyi Dewi teh sia minangka nyi. Nyi Dewi nyaraah teuing Nyi Dewi walatir teuing lang lari manuk lang lari enceup dina nagaran tendek pundung sia teh tulus dek nyang sia teu meunang. Asihan aing si guluntung ning Semar sang komara asih sang komara komari urang seuri rejeng kami yahu ya Allah yahu yahu akbar Allahu akbar si ma aing si ma maung si ma aing si ma buaya maung pindah naon maung pundung datang tunuk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul sia taluk ari tangah sia nyemah kasima ku pangawasa aing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gunting aing gunting angan gobang aing gobang tangan. Ragaji aing. Ragaji aing kamari aya nu maling. Dikatuh beusi irang dikenca dan jimalela awak aing beusi persani ret wangkeng sajagat kabeh. Aya beusi persani beusi linggis. Mur putih tangan Allah. Mur irang sir pangeran lah nabi tangan Allah nyurup banyu nyerap jasmani kak Allah nerimanya kenya ingsun anu ngadeg di buana pancatengah. Eta kaliwat aki kaliwat kalimat puntu aing baud karahaan. Oh benar puntu sia kudu didagor ku aing. Ih kabina-bina tingkah karain nu cacapa dek mere duit moal kitu teh jalma. Tenang aki tenang tong sieun soal duit mah beres. Karena nyi da ieu nya menyan anu sakit teh dihakan lain dihakan eta mah rek dihakan kumaha sia we aji kabida-bida teh duruk di kamar sekali di gua 3 kali tong gancang teh atuh menyan teh duruk di kamar menyan hungkul menyan hungkul kasur tong diduruk kasur lamun bisa mah ku sia duruk ke kabeh juga nek geus tatamati aing beak sanaon-naon si mah beli bari aral lain arah sudah coba ceuing ca ieu minyaknya minyak teh di mana rek mandi kucrutkeun kana bak ieu minyak teh kana balong tong kana balong ai kana balong mah portas we ku sia gane lauk beak lah tong aral atuh kieu da mah sarius ca ieu cai nya cai guyurkeun kana hulu aki cai kodarane atuh aing ku sia bila teuing lain lancek aing aduh ampun teuing lain asa boga-boga nu gelo aduh Gusti punten ki da kumaha atuh nah jangan jelema ki dibawa ka dieu dalam mun teh nempo pakaianna geuning moal dicarima akinya ijung-ijung ngadengekeun radio butut teh aki teh takbirullah nyi kira balik ke nyi. Kumaha kok teh jadi salah-salah teh teh nya beres aya rokok di kumaha rokok? Rokok macam tinggalkeun di dieu jang aki. Maneh mah ulah bisi ka ciri.
Aki teh beki rokok. Iya. Atuh rokok dibawa ku aki duit ulah. Pakai rokok atuh ku sia bawa kayaknya. Duit teh can aya. Jadi sia teh nganyuk. Oke. Jadi kayak geus lebaran dibayarna. Heeh, kumaha sia we lah. Eta mah. Da geura balik aing gandeng ah. Ka bina-bina ceuing jang dawala bawah. Balik tah nganyuk. Oh, ceu atuh urang uang surat bae nama ceu. Ayo jang atuh. Teh hayang sun heula sun tangan aki sun. Jik. Ah, salah. Si Aki ini unik karijut Aki. Da Aki mah geus sagara parewat Aki mah bangga. Tah teh hayang balik di kana asal Aki hayang ngora deui. Hayang ngora kahiyang mah ngora deui Aki. Dilicin. Jadi awak Aki kudu licin. Kan gara sak cangker deui jiga kain ari tos karijut geuning dilewat. Licin aing ngarogok ke genggerong ku sia sakalian anjing. Kalau anjing geura mantep sia ah. Kami ceuing. Ayo atuh ki ah permiosan geus sono. Lain eta nek mere duit moal nyi. Engka ki kieu garanya ki nyadengekeun tong ribut ya tong jalan. Dengekeun ku gegeber Aki. Abdi teh ayeuna teh acan ngagubug. Entah engke kinten-kinten hiji Juli. Apana eta kongkorong nyi? Tinggalkeun we kongkorong di dieu. Aki, aduh Gusti mah saiki mah tong ribut dengekeun heula atuh nah gegeber Aki teh kos budeg. Dengekeun ieu teh kongkorong teh nu batur. Ngahaja abdi teh. Tah ieu teh abdi menang nginjem ica narokonol, menang nginjem. Jadi menang segala injung mana? Menang nginjem da ngahaja di daerah. Hari mana teh imah urang babakan loa teh ali. Syukur wae Aki apal mah. Jadi indung mana teh ngirung baratelin. Heeh. Paipi ngaranna teh. Jadi pek atuh geura mantong kecu tah. Ieu ki. Cek atuh. Didoakeun cing salametnya. Nyai. Ya. Mau kecerek sagalanya jeung Aki mah. Permios atuh ki. Dijawab dulu. Urang Sarawi. Nepi ka apruk-aprukan ki hirup ai balik ka pamajikan cenah geus aya bejana yen dewek teh heureuy ka awewe. Geus bocor meninggalkan. Ayo. Won. Lain dek teh euy. Naon? Dina waktu ieu mah heuh. Kumaha Kang? Sategesna mah pangapruk-aprukan kieu teh dilantaranikeun dewek teh. Mikiran kasusah we anu di lemur. Ini mikiran naon ya Kang atuh? Ah nya kitu teh. Nya sanaon ye? Rumah saya dek teh hirup teh jadi jawara, lamun kiwari memureun jadi jeger. Nya eta tah. Sok ngajur ting nafsu Kang teh lah. Ngalajur ting nafsu, ngamuar ting amarah ayeuna karasa kieu tapi sapanenna kitu da puguh mundur jurang maju jungkrang paribasana. Nya mundur wirang maju jungkrang teh Kang gawe kitu teh. Ayeuna dewek teh won. Kumaha Kang? Ku ayeuna jadi jawara teh. Sasat jadi jeger tato geus ilaanan dek teh. Nya nih eta urutan leuwih kitu nya. Nah Kang. Wah, di lemur dek baheula jelema teh nepi ka datang dewek teh gigis kabeh. Jadi jawara da puguh dek mah sudah bahar. Nya. Dina leungeun tengah jeplok. Weng. Eta Batu Ali gede baju hidung make iket. Kulit maung dina leungeun oge. Nya. Wah, ngan hanya ka dewek teh baheula teh jadi jawara canyaho di kota. Kurang pengalaman Kang? Kurang pengalaman canyaho di kota euy. Ngan bejana we cenah di kota teh rame. Eta we tatangga anu geus balik ti kota cenah ngeunah tumpak mobil. Nya tah. Ai tumpak mobil teh cenah tumpak mobil oplet. Ku dewek ditanyakeun cikeng, "Jang ai oplet teh nu kumaha?" Nya. Cuk tatangga dewek teh cenah nu koneng, cenah mobil koneng. Tah, atapnya. Sik dewek di mana aing ka kota aing dek tumpak oplet. Dah. Oh. Kantorankeun eta. Lain cing dek kadaharan di kota anu ngeunah naon? Nya, terus Cik tetangga dewek teh dodol cenah. Dodol teh kumaha? Dina plastik nu harideung cenah. Diingetkeun dicatet dina ati sanur paing ti ku dewek. bakat hayang apal nya. Bakat ku hayang apa? Nya, euy. Cenah ai di kota aya angeun mode di angeun lompong gitu. Aya cenah di kota ge. Naon cenah soto. Dah di kota mah. Di kota mah cenah soto deungeunna teh ditanggung. Nya tuh. Tah, hiji mangsa dewek harita boga duit dadang cengkeh. Waduh, si eta leukeum laksa kayak gini. Melak cengkeh lega. Percayanya. Duh, duit apa Kang? Eta harita dewek boga duit dadang cengkeh ini ka kota. Nya tuh. Ngalamun teh dek poya-poya dewek ka kota. Hayang tumpak oplet anu koneng jeung hayang soto oge hayang meuli dodol. Nah, sabadayeus teh ya Kang ya. Heuh. Duit apa? Caritana dewek nepi ka tapawates kota cicing dina sasak. Nya tuh. Cicing dina sasak harita. Jentul benernya tuh. Wajentu dina sasak hayang geura nempok anu koneng mobil teh. Aya we nu ngaliwat dina cai koneng ngagelempeng. Ceuk dewek teh eta kitu oplet teh. Aduh, bila aku bisa ditumpakan kitu nya harita teh datang euy gulu truk teh. Naon tah? Aya nu koneng. Nya. Dipegat ku dewek.
Oh, ada puguh dewek nyeren bedog atuh jelema gigis ku dewek kabeh. Jawara teh. Dipegat ku dewek. Ciking oplet milu ka kota. Pak cenah ieu mah sanes oplet setum. Ceuk aing oplet sia, dikade ku aing. Mata teh tukang setum. Aduh, harita tukang setum teh urun. Oh, setum teh ngaranna teh. Ai sangkaan dewek harita nya hote oplet teh nu kitu teh. Heueuh, ngeunah tumpak oplet teh meuni tibra deui. Mata kerek atuh. Mata kerek caritana tepi we ka kota. Lapar aing hayang hayang barang hakan. Hayang barang hakan. Ceritana dewek teh da sanggup mamawa eta teh mawa kana lancang hayang soto teh hayang weh di sisi jalan nu dagang ditanggung teh ceking soto panguahkeun teh sanggup kuring teh ceuk tukang soto teh sana soto cenah pa ieu mah bandrek ceuk aing soto sia ceuk dewek harita ka tukang bandrek ya sieun murung eta tukang bandrek teh cur disisikeun kana sangu teh kadawak di dahar ku dewek. Tah, ceuk dewek teh ai ladana mah cukup kan amis teuing itu soto teh. Ada bandrek. Puguh bandrek ku euy. Nya lah tungeunah anu. Caritana aing dek balik dik mawan oleh-oleh teh mawan eta teh dodol. Dodol, mata? Aya we nu nanggung diplastikan haradideung ceking dodol meuli sabungkus. Waduh. Kenapa ieu mah sanes dodol areng ceuk aing dodol sia. Yunun atuh dibuli we ku dewek teh. Mata? Kerekes nah teu amis nya. Si horeng areng meureun euy. Ah, dasar aduh, anjir. Naon itu juga pamajikan dewek jeung si Dawala dulu. Mana kan? Alah, silaka aing euy. Maafun dikene katogian ieu. Ye, di mana si Leng teh? Dola. Nyata kuring geus nganteun neneangan ieu, neneangan heuh aka jeung ieu tah tempon nepi ka baeud kitu ning baketut. Tong nanya sia ka aing. Aing teh yang ditanya deui. Tong sia. Enak ya. Aduh, serius aja beli. Lancik sia mah kitu, monyong aya papanggih jeung aing teh ngerakeun pisan matak aing teu betah cicing di imah ge kitu teh. Sia ngareka carita jiga nu heueuh, ngatur catur jiga jujur. Ka mana sia kongkorong aing? Nah, saan moal kongkorong? Aduh, digubuk pusia di teuneun hadapeun kasur ku aing teh deuleu. Sing dicekek jurig jeung sing demi Allah Rasulullah aing mah deuleu. Teu kudu sumpah sia mah, teu kudu sumpah ge bakal dicekek jurig sia mah. Ai alusna mah ulah pas di dieu mending di imah. Teu. Teu, sing sadar we teh ka atuh ulah dilawan cuman sia deuleu. Tong sia jeung aing sok. Kela naon pasana itu sia teh kumaha ieu buku ceuing. Ya aing ngadenge beja sia bobogohan. Ceuk saha? Alah, Sing tumpurudes aing mah sing demi Allah Rasulullah. Teu bisa sia tong make jeung susumpahan. Ye sing jeger aing mah. Teu bisa sia tong mungkir sakali deui. Aing semet ieu jam ieu menit ieu serahkeun. Aing geus teu hayang neuleuh ku sabelah mata. Diserahkeun ku aing sakedeung ge. Sok sia tong ditarak tilu sakalian aing mah. 16 talak aing geun. Ngan imah mah dibikeun ku aing. Nyi gogobrok menang aing ca menang kumpul. Aing ladang dagang pecel. Ya aing cek kene di popol teh si Dawala nyaho di mana dia? Aing ngadenge beja sia. Beja ti saha? Beja teh beja ti saha? Moal aing moal beja-beja ke si Dawala moal. Naon? Moal. Moal di beja-beja. Yo cek saha maneh teh? Alah, poho aing kalapapan. Alah. Bilingan teh si Dawala bieu. Moal beja-beja ke si Dawala. Jonya. Berarti cek sia mun monyong lain kuring mah demi katang teman rumah tangga aka. Kurang teh nyanung. Tuh geuning sia. Sok sia, ayeuna mah ngaku sia nya nyanung. Tan mata kuruk blak-blakan urang ka pamajikan ulah nepi ka ai nyanung nepi ka teu kanyawan ku pamajikan teh sarua jeung urang teh diajar ngabohong. Sok teh blak-blakan bejer beas ulah di dinding kelintang siloka. Ya, cepot dengek ku sia. Ya mah sarua we jeung hayang ngaberontak ke rumah tangga bacul sia mah. Dengekeun tong wakang ngomong. Jeung bae atuh sia mencong ngomong wae ah. Aing teh satia kanu jadi salaki sia rek datang teh hana sagala diterapkeun ku aing teh. Make kabaya di alusan aing teh sagala kabeh. Ai kitu kumaha? Perhiasan ku aing diterapkeun rek mapageun anu jadi salaki. Ari sia teh datang hanas aing nyaho salaki rebo rek datang aing teh geus mandi di kuramas. Make minyak kolonyo, minyak seungit, minyak urang aring, minyak solar diterapkeun kabeh kana awak. Sanajan geulis ka wanci-wanci oge ai beuteungna sing kayoan mah da geus teu bogoh aing mah ka sia teh henteu. Sabareun we sing kaya sate digali ku sia. Ini mah kieu we nyi, akang dek blak-blakan tapi hayang ngomong di nu santai. Santai enak aja ya. Duh nya pamajikan aing mah geus ningkat make jeung basa andone maneh non teh. Mending balik urang pasiana di imah ceuk kitu ceuk ieu beresna di imah. Hayu urang ini teh ulah. Tak kitu pas sama di imah ulah di jalan kumaha mun kapanggih. Hayu sia, itu ini. Cing sia tong make jeung kurang kaleng sagala. Kaleng saja aing mesti deket debut, belak. Aja tau.